Aduh jeung tiung dah deh. Tak ada nah gitu. Aduh, bajuan. Bajuan. Nah. Eta ka inung meuli teuing meuli mah. Muka mah gitu. Muka mah. Ada eta mah kitu Bapak hampunten we nya. Rada setengah ngareuneuhan. 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 Nah, kudu dibalikeun adi ayo mah. Nah, mana? Ieu teh ieu si Hadi teh ditabut heula ku abdi. Oh kitu. Nya. Kitu mah eta naon nyanak naon eta teh? Ieu teh calung. Materan teh calung. Kalah anu dikadiekeun teh nya. Eta mah calung. Calung mah singkatan calung. Naon eta teh? C A L U N. Naon eta teh apa? C-na calana. Calana. Heeh. Pemain calung mah make calana tuh. Ji buat itu apa? Pakai calana. Heeh. A-na awewe. Awewe. Jadi calana awewe, tuh mana pakai calana awewe. Tadi dipakai ku budak awewe. Itu. Heeh. Elna. Ledok, mungkin. Calana awewe ledok. Kali. Una urut. Urut saha? Urut. Pakai mawe urut sakun. Calana awewe ledok urut. Urut. Naon deui mah? N Jeung G nya. jeung G na naon apa? Ang calana awewe ledok urut ngaramet. Pertanyaan atuh mah. Mak, nitip barudaknya. Mohon mangga atuh artinya ngiringan ya tuh bapaknya. Sekalian. Sakantana. Ada pemiciwitannya. Mohon paling digebung. Digebung atuh. Kita nyanyi mah dia teh. Oh nyanyi. Nyanyi. Sok atuh. Kumaha didangukeun. Tadi sing bener maneh. Wah, awas mata bener nyanyi ge. Sok. Tong ngelakeun emaknya. Oh, iya nama reputasi emak ya sebagai wanita di sini diperlukan. Eta emak sebagai wanita. Eta Indonesia Hadi. Aduh, ampun. Benar di mana Hadi? Hadi teh aya tuh mak. Nyanyi aku Hadi. Tak ieu heula tadi heula mak. Naon ieu? Sok atuh jangan geus nangina teh. Tok. Kamina Putra. Ada Putra. Putra nyanyi lagu naon Put? Lagu bintang kecil. Oh coba bintang kecil, cuma bintang kecil. Bintang kecil di Aduh, Put. Putra dinyanyiina bintang kecil. Nu bieu coba ayeuna barudak teu ieu tah, Putra mah alus teu dijogedan ku si emak. Sok. Eta saya tah saya. Hah? Ade Ayeuna tong bintang kecil. Atuh ieu mah ganti we Put. Cina ku peot. Bintang peot, pokona peot teh sadaya. Sok, ayo. peot ka mah ya teh. Lain peot mah lain. Atuh mah teh peot bae da pedana peot. Betul mak ieu mah bintang peot cenah. Ngomong sok atuh. Sok ja. Bintang peot. Bintang peot. Ambungnya aku peot ke tempat yang peot. Awan ayeuna kasih atuh tong kuwi ieu santai teh gini. Tah satria mah kagak we. Satria tong peot satria mah kunaon tah putra kunaon ieu tong peot ieu mah. Ganti ku ngaceng we. Oh ngaceng. Salah lain ngaceng. Oh iya mah ieu nya.
nanti, iya nanti cowau bintang cowau di langit enggak. Ayo ada apa tuh? Aduh, ampun. Jadi saya perlu coba aja. Coba dulu ya. Ah iya hebat lah. Ini itu tuh miknya. Eta debat baru gitu. Mak, dengerin tak anak rek nyanyi kah? Mun salah kebuatan mak. Iya mak ku iya lah. Nanti buruntut lah. Bintang buruntut. So kayak bisa tuh. Bintang buleut di langit yang buleut sing kayuan eta. Awal buleut menghiaskan buleut. Aku buleut. Aduh, denai kalau kasere. Pokoknya sih sama si Hadina tuh bener. Coba gerak mak gerak nyanyi Ayeuna hayang bintang iwe. Bintang naon? Bintang naonnya? Jok, mah bintang naon. Atuh tong lagu bintang kecil mama. Laguna lagu jaipongan mah euy. Oh, monggo atuh. Oh, mangga. Sok Abdina ibu kepungkur abdi teh jadi sinden. Sinden rumah tangga. Waduh sih dari rumah tangga. Kepungkuran we terus ku abdi. Bade sok abdi mah biasa bapak. Aya jalan Kemang Tanjung. Daun pulus. Daun hilis angkat kieu oge da paretona teh artis sinetron. Mak, sinetron. Oh, sinetron. Ya, Gentos sinetron. deui namina. Gentos, berarti baru lagi sinetron sama Sok sinetron. atuh pilih bade ibu guru bade ngawe. Oh beli tawer. Mak, Ulah. ibu iya. Mun Nyunkeun lagu nawek rajet cenah. awet rajet. Oh, Ya. gampang eta. Coba masuk. Kenela atuh ibu pan itu kudu perkenalan heula nya. Emak-emak kieu teh nya. Halo everybody. Alah, kata tiung lupa, Pak. Tiung dah lupa sama. Cerai-cerai. Halo everybody tonight show. Aduh. My name. Halo semuanya. Aduh. Perkenalkan nama emak Aurela, Adela, Nugraha, Cahya, Nur, Ici. Oh, banding mah. Mohon ramat kawale pacana. Bin, Nini, Kartini, Domanini. Pak, Lah, sok coba nyun ke dia lagu awet rajet cenah. kedah enok ieu Nyanyi mah. bapak tuh. Mak, Ulah. Kurang cabut heula mikna. eta tuh anak panon. Aduh, anak panon. Mak, Dah. hari lempang ke ieu mah juru kawin. Mohon. Untuk ngagidik, Mak. Mohon. Untuk kikituan deui. Kumaha? Teh eta mah ari nu kieu mah. Kumaha? Lempang anu sok kalaweutan kan. Oh, mohon. Aduh kieu tah. Ari ieu mah juru kawin mah kitu. Kumaha? Waduh, jadi aya gerakan. Oh, sami gerakan ngagidikna parawan kitu. Kumaha? Benten parawan sareng janda, Bapak. Pami parawan mah kieu tah. Kieu pami janda mah kieu. Aduh. Gorawong. Coba sini tuh janda apa parawan deui? Mohon cari teh parawan. Oh, parawan. Mohon. Nah, dia mah. Nah, lempang. Dikenangan ya, Mak. Mohon. Dikenangan ku ieu we nya. Ku ieu we nya. Siti Fatimah beuki bodang crot-crot. Siti Fatimah beuki bodang crot-crot. Siti Fatimah salah tuh balik kita. Kumaha? Lain Siti Fatimah beuki bodang crot-crot. Lain kitu. Kumaha? Siti Fatimah Oh, beuki gitu. bodang crot-crot. Oh. Siti Fatimah beuki bodang crot-crot gitu. Emang Haji Fatimah beki bodeng. Oh, apa dia mah genana? Oh, genana. Sok, dalam tangan jadi ke genana. Mohon sumangga Bapak. Sok. Mohon. 3, 2, 4.
Siti Fatimah beuki bodang trot trot. 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 Apa yang nuliskeun? Sok emok. Emok berjanji teu Di hari harus. di payung banyak supaya ngareuneunhan. Ngareunakeun. Oh, kumaha tadi teh ya. Sok coba emokna. Alah siapa? Kunaon? Aya nu ngaganyol dua. Waduh. Atuh bukakeun. Oh, dibuka. Dibukakeun saeutik. Nah, gitu. Ini nu ngaganyol. Eta keuneuh. Sanes Ki Supro. Lain. Mohon. Atuh eta tiung geus sing bener geus mah. Ieu teh hadeurang. Hadeurang. Gerak ke didangdangan ya nya. Mohon. Rek didangdan mah. Kumaha? Cara make tiung. Sok tutorial. Korea ca. Ala. Tiung mah kieu cek aja. Mohon sumangga. Oh, mohon. Ala kumaha? Mohon. Ala. Mohon sok kumaha? Di bunga. Mohon. Oh, nya. Kedah ka dieu. Ala nyeke. Ala onteu. Ala pocong mumun. Sawios we. Segala juga pocong teh. Mohon kaget kituan. Awet radet. Awet aja. Oh gampang. Kumaha teh Bapak? No, Rumah tangga jeung manehna. Oh, gampang. Sok. Coba ayo. Hayang diemprakan heula. Emprakan. Udah pati. Udah pati baru. Rumah aya mah. Rumah tangga sok. Rumah tangga jeung gorila. Itu gorila. Eta saking bu ijin ka salaki bener kukur. Pan awet rajet. Anu Dikorowes ku gorila. Siapa didiran juga. Ayo mah. Kamu kena sangat tidur galak di Mohon. Muga we si Bapak teu ngalihna. Iya. Rumah tangga jeung manehna. Ah, mohon. Rumah tangga jeung manehna. Eda emprak. Bener juga ya. Aduh. Kieu atuh, mah kieu tah. Sok asli adi mah diemprakan. Sok kulikeun mah. Hayang dikenangannya supados enak supaya ngareuneunhan. Ngarenaheun mah. Ngarenaheun. Jadi mikna nu ieu hadi mane teh pangadulan hirup teh geus mah meuli pidakeun. Bimbingan teu adi. Miksu dulu. Ayo atuh. Ayo tuh mah. Mohon semangganya ning nong. Dong deh. Rumah tangga jeung manehna. Teu kaitung lamina. Tipu jangan nepi parawan. Aduh, arek awalan nama. Eta keur gawe karakter gimmick. Di gedangan teh encan keur ngobek kene ya teh. Mohon. Keur ngobek kene. Ieu teh diulangi lagi. Lagi. Puntennya ka ibu kepala sekolah ada, Bapak ibu kepala sekolah ada. Aya. Paling mana? Itu. Paling itu oh di sawernya. Oh, ya. Khususnya imah saha namina teh Bapak? Ibu Ika. Ibu Ika. Oh. Mohon ini khusus untuk Ibu Ika dan penonton semuanya. Iya. Aduh. Dok. Awet radet. Peta sepuhnya nih Bapak. Udah rese ini. Mohon. Nenong. Dong. Surupan. Ayo. Rumah tangga jeung manehna. Ibu Ika nu baik ceuleuh. Ini sawer. Geus teu kaitung lamina. Tipu jangan nepi naon. Parawan. Ada, dipikir ke parawan. Oh, nepi
bukan kaparawan. Jangan lebih ke Parawan. Kumaha ngomong. Teras tadi tuh nanti kumaha teh. Tadi apal. Atuh hilap deui. Atuh ganti mah. Ganti deui nya. Ganti lagunya. Hayang lagu genduk. Geduk, kumaha geduk. Cicing cirang leuwih kokoda yang muada. Ibu Ida anu baceun. Rame debuannya. Aduh, kunaon mah? Capek. Capek. Alah, istri rumah aku. Mak, Pulang. coba mah lagu barudak nu ayeuna mah apa tuh? Nu mananya? Lagu domba di nama. Oh, domba. Apa? Si Ujang Hadi ke apa? Apa tuh Hadi? Apanya? Apa? Domba eta. Coba sok. Pulang, pulang. Tahu lagu domba mah eta mah lagu batur. Lagu naon atuh? Ini lagu muning. Diketos namina jadi muni. Heeh, Masya ini Allah, muning. gitu mah. Ya. Ya Hadi buat kamu sebagai nenek yang setia kepada cucunya. Coba kira Hadi sok. Didinya eta kaliwat mah. Nah, didinya. Siapa bantuan Hadi ya teh? Heeh. Maaf dari atuh. Sok Hadi. Dengan naon mah? Kela botomik sumpah izin teh. 20. Ayo, sok Hadi sadar janji Hadi. Sadar janji bisa tuh. Lagu teh. Hah? Coba sok kumaha? Muning bikang teh dibeli kuring. Oh, ayeuna ki atuh Hadi jeung Saradea ngajawab. Keuneu Bapak jeung ieu ka si Satri teh. Putra, put urang nyanyi cenah dijawab ku maraneh nya. Sok. Meuli muning bikang teh dibeli Kuring. tak bener, jadi jawabanna teh kuring. Ada salahnya. Kunaon? Siap. Bisa? Kuring. Ya, siap. Muning bikang teh dibeli kuring. Oh, naon teh? Coba balikan deui jan, balikan deui. Wahai anak muda. Sok balikan deui jan. Sok, gerak. Muning bikang teh dibeli jadi kuning rada teh kusaha cenah Hadi? Kuring. Oh, tapi bener si Hadi lo jawabannya. Coba balikan deui Hadi, coba balikan deui nya. Sok. Gerak Hadi anu nyanyi. Penonton nu ngajawab. Jawab. Sok nanya. Nah, sok. Muning bikang teh dibeli Balikan deui awe. Sok, kuning bikang teh dibeli. Yo. Muning bikang teh dibeli beurang penting di parapan isuk-isuk di mandian lila-lila muning reuneuh kumane ieu lain kumane astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Eta si Hadi kusaha Hadi? Kuring. Oh, kuring yang muning teh nya. Sok, coba. Mana ngabak mana ngabak.